parah nih. Terus. Pada ke kiri, pada ke kanan. Oh, bos. 2.000 yang 2.000. Daya receh, Kang. Eta we bioskop, masihan we 10.000 bios. Ah, mau 2.000 yang ke karampok. Agung teuing 2.000 we. Receh we. Daya deui, kope masihan, kerakang masihan. Kope sadayana. 2.000 wae. Agung teuing ke karampok kan batur. Terangan 10.000. 2.000 wae receh. Wah enak. Mas pengen. Aci, jangan tuh ditambah ku aing. Wah, kalau cor isal kah? Kudu dilempar alonan ieu mah kabiceunan nya cai. Meuli lempar alon heula cik. Orang duit tuh. Buat ulah lilating burit manten coba bapak ngojek tadi nampak burit teh. Ah aing mah. Kalau bakal ditu. Heuh, jika kawali heula meuli lempar alon. Oh. Pisan euy ngojek teh. Tuh. Nah, Bapak ente ka mana tuh ngojek? Tengah ada lempar alon heula. Engke mah meureun ka dieu ngojek. Lu udah hus eta mah dahar wae. Dahar wae gitu. Teu hirup-hirup euy. Ah, burit manten yeuh. Pangulikeun we lempar alon. Kalebak ka kawali. Engke diburuan. Oh, siap beres lah. Pokoknya mah aya barang pokoknya mah si saya mah. Narik, berat. Ayo. Berangkat cekur. Mana warna ieu motornya? Asih Faisal teh lila-lila teuing ieu teh aing mah teu ngarti aing meuli paralono, meuli lempar alono we. Burit manten. Geus mah. Ya. Ya pulang mah. Geus kope tolong aja mamang. Butuh sate ieu na unggul. Bagus si Faisal mah teu sopan. Mereka tetet. Nuhun ya, Mas. Terus saya kitu enggak poe lah. Yo, Pak. Abina-bina ting pira ge meuli lempar alon atuh lila-lila ting Faisal burit manten siapa? Nah, sia ka kamu meuli rokok jeung roti. Napa urang teh ka Mang Budeg teh? Ditah meuli lempar alon. Nah kalah rotinya. Siana naon nu dirasa atuh ka kanita kasih budak. Lain ku maneh indit, kawas teh nyawa si budak sia mah tuh. Pan urang mah tadi motorna ge mogok, Pak. Jadi nitah we ka Mang Budeg. Kehet sia, mun manginjem sia teh motorna lain nitah si budakna. Tenang, Pak. Ayeuna mah jual nyesep heula. Ke abi meser deui ka ditu ka kawali. Pan burit manten kehet. Lain keding deui aya sia ka udut. Tah, kitu bari ngarokok jempe. Sia! Anja. Sal. Yo panginjemkeun heula sepatu ka Mang Owan ieu bapak heuh. Basuh itu tuh pakai sendal mau bapak ka Ciamis heula. Naik ka Ciamis ayeuna, Pak. Heeh, gawat panginjem heula sepatu kulit manten. Heeh, gatuh. Aduh, kebenaran ya si Burik. Duh, kebenaran ya mana, Rik? Pang mau kenal sepatu juga, Mang Wawan. Sepatu naon lah, inget tepurun ka Mang Wawan lagi. Ih, sepatu bapak urang juga nginjem ka Mang Wawan. Ya, kau yang diburuhan 10.000. Oh, katu aing sama. Untung aya si Burik aing keur lalelus pisan. Duh, nah si Faisal kehet teh lila-lila teuing aing ieu geus diteleponan wae ya. Burit manten. Masih Burik lila pisan itu nya. Oh, itu. Burik, buru. Bisa. Ya, boy ya. Ya. Ya, Pak ya. Nah, maneh mah lila-lila teuing atuh Faisal. Aing geus ngadaleponan wae ya. Hiji teh, 2 teh. Nah, ieu sepatu naon Faisal nu kieu? Ieu 2 ya. Burik. Kapan aing minta ka maneh teh?
kita bang mau ke sepatu bapak aing kalah bawa sepatu budak. Heh, sia gua cokot-cokot aing buritnya. Aing mah sia da burik ari kana duit riweuh. Oh, Pak aing teh apa tuh mana kita tadi? Napan tadi ngomong. Oh gitu.